Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma ka jajaden. Ayeuna kantun bagian anu ka pamungkasna pamiarsa nya terakhir panamatannya bagian ka 80 nah. Tekarawosnya hampir 3 sasih lamina urang sasarengan ngaguar jejer carita dongeng jalma pamungkas ieu. Ayeuna namatkeunananya pamiarsa. Atuh hatur nuhun ka Kang Heri Supriyadi anu parantos ngindunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Marah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna. Atuh ngarah teu nyang kolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui para wargi sadayana. Mangsa para warga keur rarecok alatan teu percaya kana caritaan lalaki anu cikeneh nepikeun beja. Sedengkeun ari Jang Aris mah gura-giru be rutret ka 10 urang santri anu harita keur dariuk di handapeun panggung anu katembongna nepi ka pating caruinghak sarta dumadakan bareueus ku cimata. Nya sok sanajan katempona ku batur mah Jang Aris teh teu make bahasa isyarat-isyarat acan. Tapi ari pikeun 10 urang santri mah lain deui. Jang Aris teh jiga asa nu nyarita. Sangkan tenang cenah, ulah waka kabawa ku kaayaan. Jang Atman jeung anu sejenna oge meh bareng arunggeuk. Sok sanajan ari anu ngalintung herang dina kongkolak panonna mah teu bisa ditahan-tahan. Aya nu pating karaclak sarta ngalem bereh mapai pipina sewang-sewangan. Neng Yasmin anu kabeneran milu ngareret ka 10 urang santri rada kurang kerung mangsa nempo kitu teh. Halah nyawe geuning euy, tuh itu presiden tuh nya itu Pak Gubernur jeung Bupati deui ngilu euy ngabarkan presiden. Wajib sugan teh bohong euy, aya presiden lembur urang anu aya di pucuk ibun di tangan presiden euy. Nah geuning jeung urang Cisaate nya tuh aya urang Cisaate aduan. Nah nya euy bisa bareng gitu. Mangsa nempo welasan jalma anu ngalabring pating kurunyung ka eta patempatan. Ratusan warga mah nepi ka langsung saheng. Sababnya we geuning anu datang teh tayalian ti presiden, gubernur, bupati jeung jalma-jalma anu pangkatna laluhur wungkul. Mang Jalal jeung Mang Lombri oge tetela marilu deui. Pak Irwan, Pak Rokib jeung anu sejenna teu waleh maranggut dibarengan ku imut mangsa ngaliwatan gimbungan warga anu harita meh bareng nyalingrai mere jalan. Jang Atman, Jang Ahmad jeung Jang Yuda katut anu sejenna tibang rambisak mangsa padu teuteup jeung abringan Pak Irwan teh. Tapi anggar teu incah barilahan caricing di tempatna masing-masing. Da katembong Pak Rokib jeung anu sejenna oge mere isyarat sangkan tarenang. Atuh para hadirin anu harita kabeneran nempo kana isyaratna Pak Irwan jeung anu sejenna oge rada kurang kerung kalayan salat mata anu pinuh ku pananya. Kalacat presiden miheula naek kana panggung dituturkeun ku Pak Irwan jeung ku nu sejenna. Iwal Mang Jalal jeung Mang Lombri anu teu milu naek kana panggung teh. Lurah Asep, Lurah Lembur Cilanjung, Lurah Lembur Mayakpa,
nepi ka teu syirikna jejeregen mangsa diajak sasalaman ku presiden jeung ku nu sejenna teh. Wilujeng beber layar tarik jangkar kasep. Mugi we salawasna aya dina kasinugrahaan. Cek presiden mangsa ngajak sasalaman ka Jang Aris. Hatur nuhun pisan parantos ngerasakeun rumpaheun Pak. Sumping kapilemburan anu nyingkur sapertos kieu. Temal Jang Aris bari gura-giru dongkok pikeun nyium leungeun presiden. Tapi ari presiden malah gura-giru ngejatkeun leungeunna mangsa rek dicium pisan ku Jang Aris teh. Sarta nu saterusna mah gancang bae ngarangkul sarta nyium pipi jeung tarang Jang Aris. Asa tu pararantes dicium leungeun ku jalma mulia samodel hidup makaseh. Harewos presiden sajroning ngarangkul Jang Aris teh. Siga nu era Jang Aris di kitu-kitu teh. Mangsa paroki Pak Irwan jeung anu sejena sasalaman jeung Jang Aris oge. Ketakna teh teu jauh beda we jeung presiden. Gura-giru we ngejatkeun leungeun mangsa rek dicium pisan ku Jang Aris teh. Sarta antuk nama kabeh gancang ngarangkul kalayan katembongna siga nu daredeuna keur ka Jang Aris teh. Hadirin oge anu haladir mangsa nepi kaloba anu pating oloho nemposi ke presiden jeung anu sejenna anu sarupa kitu ka Jang Aris teh. Sabab mangsa keur sasalaman ka Jang Didin jeung kanu sejenna mah biasa bae. Daraikeun dicium leungeunna oge henteu nepi ka ngarangkul deui ari kanu sejenna mah. Sarengsena sasalaman ka kabeh jalma anu keur araya dina luhur panggung gek. Presiden jeung anu sejenna dari yuk dina amparan karpet. Dua pasang panganten oge gura-giru bae jerat-jerut talurun tina kursi panganten. Minangka pangajen ka 10 urang gegeden di eta nagara. Dina mangsa ratusan hadirin masih kene galecok jeung pada baturna. Presiden jeung anu sejenna oge katembong ngajak ngawarangkong ka Lurah Asep jeung kanuliana. Telila antarana Jung presiden cengkat sarta nu saterusna mah ngajantang nangtung rada behar. Hadirin anu keur sakitu sahenga teh langsung jarempe. Datayoh nama sarare oge ngarti jeung surti yen anu jadi pamimpin nagara teh rek biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Rampes. Waalaikumsalam. Rampes. Hadirin reang nembalan. Sok. Bari lajengkeun we taruang nama pamali. Barang tuang teu diseepkeun mah sok lajengkeun. Ulah kaganggu ku pribados anu bade biantara. Lajengkeun. Cek presiden bari rutret ka hadirin anu harita belaan loba anu neundeun heula hancengan dahareunana. Loba tutup anu kataji ku si kepamimpin nagara anu samodel kitu teh. Sim kuring sapara kanca. Tujuan belaan jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang dongkap ka dieu teh. Estuning aja ieu. Sejak ngaluuhan sareng hoyong ngawilujengkeun secara langsung kadua pasang panganten. Nyatana Jang Aris anu ngadahup kaneng Yasmin sareng Kajang saha eta. Rutret heula presiden ka Lurah Asep jeung kanu sejenna. Tayoh nama poho deui kana ngaran Jang Didin. Jang Didin sareng Nyi Ada Pak Presiden. Lurah Cilanjung gura-giru nyelengkeun ngabejaan. Tah eta muhun Jang Didin sareng Nyi Ada. Mugia dua pasang panganten sing runtut raut sauyunan enggoning balayar dina sagala rumah tangga anu pinuh ku gogoda jeung dodoja. Amin. Hadirin reang deui disada ngaminan.
startan saterus nama jarampe deui jiga gaang katincak nunggu kana biantara presiden satuluina. Atuh disagedingeun hoyong ngaluuhan ieu hajatan teh simkuring sapara kanca oge nyanak maksad anu utami nyatana sejan nepangan anu janten putra anak sahanya euy anakna euy nya saha anak presiden kitu anu aya di dieu. Ratusan hadirin nepi ka pating jaranghok mangsa presiden ngomong kitu teh kayaan di eta patempatan oge langsung saheng deui. Jempe tong garandeng euy tong garandeng odi bidin jarang pekelet gede sabaraha urang warga guragi rube ngageunggeureukkeun baturna anu keur pating kecewis mangsa presiden rek neruskeun deui nyaritana. Mangga kaparayun Pak Irwan Parokib oge sareng anu sanesna mangga kaparayun. Presiden malah malikeun heula awakna sarta rutret kanu diajak nyaritana. Pak Irwan Parokib jeung nu sejena sanggeusna arunggeuk teh gancang bae carengkat sarta saterusna mah ngajajar jeung presiden. Ari Jang Atman jeung anu sejena mah tita tadi oge geus pating karaclak ku Cimata ti corona oge katembong lok-lokan siga nu keur nahan piceurikeun ukur saeutik hadirin anu nempok kana pamolah eta 10 urang santri. Sedengkeun ari nyilam Kang Husna Lurah Asep jeung anu sejena tita tadi oge timbang kurang gerung bae nempok kalakuan 10 urang santri anu ngadadak cari nakdak iwal bah samiri anu katembongna timbang unggut-unggutan teh datayohna mah bah samiri mah geus nyahueun kana sagarupana. Sanggeus Parokib jeung anu sajena ngajajar presiden rutret deui ka hadirin anu geus jarempeh sarta narebengkeun sorot mata anu kabek ku kapanasaran. Sateu acana simkuring sadaya ngawanohkeun anu janten putra simkuring teh hoyong nganuhunkeun heula ka kulawargina Jang Aris oge ka kulawargina Palurah Asep anu parantos keresa diririweuh ku palaputra abdi sadaya cek presiden bari rutret deui ka sararea anu araya di dinya. Ulo Jang Atman jeung balad-baladna beunanya anu dimaksud teh buahnya oi geus pasti Jang Atman jeung balad-baladna ieu mah yeuh di antara 10 aya budak presiden anjing nama euy tapi sahanya tapi sah kira-kirana euy nu jadi anak presiden atawa gubernur nya jeung mana jeung saha anu anak bupati. Ratusan warga mah nepi ka dumadakan saheng deui mangsa ngadengi caritaan ti pamimpin nagarana anu samodel kitu teh. Ari presiden jeung anu sajena mah timbang pating serenge hiap kadarieu kasep jaluk soleh menak jinggo hayu kadarieu cek presiden bari gugupai ka 10 urang santri anu kabeh oge harita teh geus mimiti murbutkeun Cimata. Culung tekung singa daguan diparentah 2 kali langsung bae 10 urang santri pating garajleng kana luhur panggung sarta antuk nama narangtung ngadeg persis pisan di hareupeun anu jadi kolot-kolotna sewang-sewangan. Bapak gobruk segruk antuk nama 10 santri pating salegruk dina rangkulan anu jadi kolotna sewang-sewangan. Masya Allah geuning Jang Atman teh budak presiden oi olo jadi puterna gubernur teh Jang Yuda pisan oi. Ya Allah geuning Jang Ahmad teh budak putra bupati duh asaku teu nyarangkat pisannya oi eta Jang Atman budak presiden Jang Yuda budak gubernur tuluy itu tuh ya Allah Jang Ahmad geuning budak bupatinya. Ratusan warga pating poloho sarta saraheng deui
kalayan teu seeutik anu nepi ka pipilueun murbutkeun Cimata mangsa nempo 10 urang santri anu keur careurik nyegruk ka ungku-ungku jeung anu jadi kolotna nya awewena pangpangna pisan mah anu ngilu laleweh teh Lurah Asep Kang Husna nyilam keluargana Jang Didin serta kabeh jalma anu harita keur raya dina luhur panggung pamolahna oge teu jauh beda jeung ratusan warga anu ngahadiran eta acara kabeh pada rambisa ku Cimata sanggeus ngarasa cukup enggoning nyacapkeun ka sono jeung anu jadi anakna gura-giru bae kolotna Jang Atman mah nya presiden umaja ka Lurah Asep pikeun marulang ka imahna anu tangtuna oge sanggeusna amitan heula ka jalma rea ari kulawarga Jang Didin mah marulangna teh ka imahna Nyi Adah ari di eta panggung sarengsena dalahar mah der wae nanggap jaipongan ratusan warga pating arengklak pating arigel siga anu baru ngapisan kalayan anu sawareh nama narae kana panggung sejanya lawer sok senajan aya nu kungsi diporototan heula kudu jadi pamajikanana dina mangsa ratusan warga keur saruka bunga di palataran panggung 10 santri jeung anu jadi kolot-kolot nama harita teh uplek bae ngalobrol jeung keluargana Jang Aris sarta keluargana Neng Yasmin anu kiwari geus mahetkeun tali kakulawargaan tina wangkongan anu sakitu uplekna antuk nama kacuk ceruk gening tetela antara keluargana Jang Aris jeung keluargana 10 urang santri teh gening masih kene sarundayan masih kene katalian kubaraya hiburan hajatan pohara pisan rongkahna rengse nanggap jaipong disusul ku kasenian calung serta mangrupaning kesenian Sunda anu sejena urun-urun heula sote dina manjing waktuna sarolat we geus sarolat mah acara hiburan oge diteruskeun deui ba'da salat asar mangsa 10 urang santri jeung anu jadi kolotna geus aruplak deui di imahna Lurah Asep ka eta imah pating kurunyung 4 lalaki anu 2 urang diantara nama tayalian Pak Obar jeung Mang Irman nepi ka pating jarang hok nu opatan oge mangsa di imahna Lurah Asep geus nyampak 10 gegeden kanagaraan teh beuki uplok we wangkongana oge sanggeusna aya Pak Obar jeung anu sejenna mah duh saparantosna blak-blakan sareng Pak Ajun gening ali saleresna mah pamaksadan abdi duaan teh sami pangna nyalonkeun diri dina pamilihan bupati teh sanes hoyong kumawasa nanging alatan kasieunan nalika nguping Pak Akas anu janten salah sawios pamilona abdi sareng Pak Ajun parantos apal pisan kana ketak talajak Pak Akas teh moal leres upami janten pamimpin mah dajal mina oge para pisan jahatna kapaksa we abi ngiri nyalon nyaeta jahatna mah buktosna we upami taya pitulung ti Jang Aris mah buah kumaha nasib abdi duaan balukar tina kajahatan Pak Akas teh sakali deui haturun pisan we kana pitulungannya Jang Aris cek Pak Obar kituna teh dibarengan ku Rutret kanu harita keur milu ngariung di dinya Jang Aris anu diukna rerendengan jeung Neng Yasmin anu kiwari geus jadi salaki pamajikan timbang manggut mangsa Pak Obar nganuhunkeun ka dirina teh teras lengkah kanggo salajengna bade kumaha ceuk paroki Rutret ka Pak Obar jeung kalaki anu diuk di gigireunana anu tetela geuning eta teh Pak Ajun minangka salah saurang pamilon dina raraga pamilihan bupati mangsa harita abdi sareng Pak Obar teh parantos asak babadan tenan ieu teh abdi duaan nya saja ngundurkeun diri we mengpeung aya kene waktos kangge ngundurkeunana tembal Pak Ajun dari apisan ngundurkeun diri atuh bakal Pak Akas anu janten pinunjulna upami kitu mah ih sanes
sanesna naon pangna abdi sareng paobar ngundurkeun diri teh margi ayeuna mah parantos mendak calon pamilon anu langkung pantes sareng langkung tiasa dipercanten tah abdi duaan teh bade ngangkat anjeunna we janten gegentosna rada kurang kerung sararea oge mangsa Pak Ajun ngomong kitu teh nasaha tanya presiden salaku kolotna Jang Atman Jang Aris Pak temal Pak Ajun meh bareng pisan jeung Pak Obar kitu nate dibarengan kununjuk ka Jang Aris anu nepi ka ngarenjag siga nu puara pisan rewaseunana alim abdi mah Pak sok we Pak Obar atau nepi Pak Ajun lajengkeun we langsung nolak Jang Aris mah bapak oge nyaho hidup mah estuning bersih hati embung nyorok anu jadi hak batur tapi apanan hari ieu mah Pak Obar sareng Pak Ajun anu nawisan kasep cek presiden kolotna Jang Atman nya Jang Aris sajabat eta pira aku rek tega ngantep rahayat dina kapamingpinan jalma jarahat siga pakas cek parokib gancang ngahaminan asal nama Jang Aris oge kekeh embungeun mangsa rek dijadikeun pamilon dina raga pamilihan bupati teh tapi sanggeusna terus dipapaksa ku kolotna Jang Atman jeung kunu sejena kalayan diasongan mangrupaning alesan antuk nama bari jeung katembongna siga nu berat oge Jang Aris teu burung daekeun narima baru ngaheun pisan katembongna teh sararea oge komo Pak Obar jeung Pak Ajun mah paroman beungeutna teh nepi ka puara pisan marah mainan para wargi sadayana gancangna carita wanci peutingna sabada ngayakeun tahlilan nya geus jadi kabiasaan tahlilan teh ari di pihak panganten awewe mah sok sarengsena walimahan sarengsena tahlilan hiburan hajatan diteruskeun deui ku pangajian disusul ku acara pagelaran wayang golek anu didalangan ku dalang Suheri Sunaria tigili laja anu geus dianti-anti pisan ku jalma rea dekening Kang Agus mah teu datang majar teh cenah keur nyeurit ti koro jeung genggerong loba teuing udud jarco hayang diganti kurud ese palebah prungna dalang nabuh wayang mangsa ngaguar ngeunaan saeutikna elmu kapangeranan anu jadi cekelan ki Sunda teh kabeh anu lalajo nepi ka saregep pisan enggoni ngabandungan guaran wayang atuh palebah nabuh si cepot jeung barat-baratna oge nepi ka pating barakatak akei-akeyan kulawarga Jang Aris jeung kulawarga Neng Yasmin sarta Bah Samiri katut anu sejena sarengsena tahlilan oge geus langsung ka arimah deui da masih keneh loba nu rek diwangkongeun tuaka diwawarkeun ka jalma rea deui ari perkara Jang Aris anu rek maju jadi pamilon dina pamilihan bupati mah Bapak mah yakin pisan hidup anu bakal jadi pinunjulna ujang kasep cek kolotna Jang Atman yakin pisan abdi oge Pak celengkeungna Pak Obar upami memang dikersakeun burudak mangsa Kang Husna milu nyarita omonganna teh kebat sabab kaburu kadengi aya nu ngabeledag kana pantok nepi ka pating rarenjag sararea oge sarta antuk nama gura-giru be sararea narempok ayan di luar iwal awewena anu teu pipilueun bijil ti imah teh malah pating purungkut siga nu sieun para awewe mah di buruan imah kasampak geus aya dua lalaki anu keur pating jarega anu tetela geuning eta teh si Ajo jeung saurang baladna rek naon ari sia goblok basa miri anu pangheulana nepi ka tepas imah langsung bae sesengor ka dua lalaki anu kiwari jadi anak buahna Neng Tina si Ajo jeung saurang baladna malah bebarakatakan nepi ka lelenggakan aya nu aneh ayeuna mah seuri si Ajo jeung anu jadi baladna teh jadi beda
sarta sapasang panona oge nepi ka ngagebur kurung kelir beureum. Cicing heula bah cek Jang Aris ka Jang Atman anu harita rek ngagajleng kaburuan. Saha eta dua jalma teh? Tanyana kolot Jang Atman sanggeus ulah ngasrengi heula mangsa nempok hawani nu jadi anak. Duka nanging anu jelas bah eta dua jalmi teh dipangaruhan ku kakiatan jahat pak temal Jang Aris. Kolotna Jang Atman jeung anu sejena timbang arunggut-unggutan mangsa Jang Aris ngomong kitu teh. Yasmin, ya Allah, Aris turungan Yasmin, Aris turungan. Sabot kitu kadenge suara anu pating cerewet di jero imah nepi ka pating ngarenjag saraya oge. Mangsa Jang Aris jeung anu sejena rek pating kojengkang pisan sejana rempok kayaan di jero imah sararea meh bareng pating ngarengkog deui mangsa nempo jirim anu ngajorelat kaburuan. Tetela geuning eta jirim anu ngajorelat teh taya lian ti Neng Tina anu keur ngahompet beuheung Neng Yasmin. Geus jag-jag deui ka tembongna teh kaya Neng Tina harita mah teu nepi ka palastra nalika adu jajaten jeung Bah Damar teh. Tapi ari beungeutna Neng Tina mah angger be harideung balukar kabeunangan ku panerajangna Bah Damar teh. Tina nanaonan ari maneh gancang lempaskeun pamajikan kuring Tina. Jorowokna Jang Aris. Jeleng. Bah Samiri jeung 10 urang santri langsung bae pating garajeleng ningker Neng Tina jeung 2 urang anak buahna. Montong pipi leuweut ari awewe ieu hayang salamet masia mundur cek Neng Tina rutret ka sararea. Curela jeleng celek antuk nama Jang Aris oge ngagajeleng kaburuan kalayan ngan ukur dina sakali gerakan oge geus pareup-hareup deui jeung Neng Tina. Sok lepaskeun pamajikan kuring Tina cek Jang Aris bari rada tutunjuk ka Neng Tina. Aing rek mere dua pilihan ka si Aris, rek sia atau pamajikan sia anu modar. Lamun sia nu rek modar mangka montong ngalawan mangsa dikarajang ku aing geuleuh. Neng Tina ngasongkeun pilihan anu matak berat jeung bingung. Astagfirullah, eta geuning Neng Tina jadi kitu euy. Gila euy, gila. Podaran lah Jang Aris tuman podaran. Muhun Jang Aris podaran Jang Aris. Bisa kurilingan eta buruan tetela geus loba warga anu beuki lila beuki nambahan. Ari kahayang maneh kitu matina pek disirek maehan kuring mah asal pamajikan kuring ulah dikukumaha. Antuk nama Jang Aris mere jawaban. alus Aris berarti Andika kudu modar. Neng Tina nepi kalelenggakan siga anu segema pisan. Reup geus kitu mah Jang Aris meremkeun panonna sarta saterusna mah tangga siga anu pasrah. Aris, Jang Aris nyilam jeung inuna Neng Yasmin anu harita geus araya ditepasi imah siga anu puara pisan melangeunana mangsa nempo anu keur lumangsung di buruan. Cicing nyai caricing presiden alias kolotna Jang Atman gancang ngageunggeureukkeun ka bapak ka indungna Jang Aris jeung ka indungna Neng Yasmin. Teu wani ngabantah nyilam jeung indungna Neng Yasmin oge ari ku presiden dikitukeun mah. Antuk nama duanana timbang bisa nempokeun bae anu keur lumangsung di buruan kalayan kebek ku kamelang. Geus waktuna Andika modar Aris cek Neng Tina nepi kalenggakan deui kalayan siga nu bungah pisan. Nyah Jang Aris beunta. Leungit kakuatan Andika ayeuna keneh Tina leungit cek Jang Aris. Timbang kararung Bah Samiri jeung 10 santri
katut kolot-kolot nama mangsa Jang Aris ngomong gitu teh. Naon maksud ilaing Aris jika jalma burung teu nembalan Jang Aris mah timbang neuteub wanoja jahat anu harita keur ngahompet beun pamajikanana. Modar sia Aris mursia mursitu cukup umur sia ukur sakitu. Iya dina tungtung jorowokna Neng Tina langsung baik Neng Tina ngadorongkeun sebelah leungeunna kalayan lempeng pisan ngarah kana badan Jang Aris. Kang Jang Aris boh basa miri pon kitu deui Jang Atman jeung anu sejena nepi ka pating jorowok pinuh ku kamelang. Tapi teu lila kitu nate anu saterusna mah sararea nepi ka pating polohok sabab tina dorongan leungeun Neng Tina teh teu bijilna naon. Neng Tina na sorangan oge nepi ka pohara ngagebegna. Ilmu saciduh metu saucap nyata tetela geus kapimilih ku hidup geuning kasep. Cek gerentesna kolotna Jang Atman nepi ka molohok sarta rutret ka Pak Irwan jeung kanu sejena. Anu direret nama timbang arunggeuk sarta sarua pating polohokna. Cek kebur siak jebret. Mangsa Neng Tina keur dina kayan hulang-hulang keneh. Kalian sakilat Neng Yasmin nyiku beuteung wanoja anu harita keur ngompet dirina. Disusul ku nonjokkeun peureupna anu dumadakan ngagebur hurung di bulan ku cahaya bodas. Sarta lempeng pisan ngarah kana palebas sirahna. Jebret ada. Celeng kalayang gebut. Bareng pisan jeung goakna awak Neng Tina ngaceleng aya kana 7 deupana. Sarta antuk nama ngegedebut ninggang lemah. Kerajet kosot kulahe sanggeusna kakerejetan heula sakedeung langsung bae Neng Tina ngalepaskeun nyawa sapada harita kalian sirahna anu beulah jadi 2. Boh Jang Aris bahasa miri pon kitu di sakabeh warga anu harita keur araya didinya nepi ka pating polohok mangsa nyaksian kakuatan yang Yasmin anu sarupa kitu teh anu sama sakali jauh pisan tina panyangka iwal 10 urang santri anu katembongna timbang arunggut-unggutan teh. Jadi si teteh oge diajarkeun kakuatan ku kitirta tanya Jang Aris bari rutret ka 10 urang santri anu direret nama timbang pating serenge dibarengan ku unggut-unggutan. Celeng kalayan teu kungsi ngaromong heula anu saterus nama Jang Atman jeung anu sejena me barang pating garajleng saja ngalumpuhkeun si Ajo jeung saurang baladna. Teu hese nyang hareupan si Ajo jeung saurang baladna mah ngan ukur dina sageprakan oge geus beunang dilumpuhkeun. Peting harita si Ajo jeung saurang baladna dicerek harita keneh Pak Irwan marentahkeun Mang Jalal jeung Mang Lombri sangkan ngajak baturna pikeun nyerek sesa-sesa baladna si Ajo anu cek keterangan si Ajo mah ngalancerekna teh di wewengkon pasar. Mangsa Mang Jalal jeung Mang Lombri geus marulang deui enggoning ngepikeun laporan perkara sesa-sesa baladna si Ajo anu geus kacerek teh. Pak Irwan jeung anu sejena mah nepi ka ngajareng sabab Mang Jalal jeung Mang Lombri oge nepikeun beja cenah mah Pak Akas geus palastra alatan dipateni ku Neng Tina. Para wargi sadayana 2 bulan ti kajadian harita pamarentah kabupaten ngayakeun pamilihan bupati Jang Aris jadi pamiron tunggal da puguh ari Pak Akas mah geus tinggal ngaran dibinasa ku Neng Tina. Mangsa Jang Aris dilantik langsung ku presiden sararea saruka bunga sabab menangkeun pamimpin anu geus jelas pangaweruh budi parangi tur kanyaan. Peutingna satutas Jang Aris rengse diistrenan dilantik jadi bupati ngilam jeung Kang Husna anu kapaksa kudu mareuting di imahna Pak Irwan. Mangsa wanci karek manjing wanci sareng kolot oge geus ngarampi ka hiji kamar.
jadi kanyataan gening kekecapan para teh nyai kabuktian ayeuna mah si Aris teh jadi gegeden kanagaraan gening cek Kang Husna sajeroning gogoleranana nuhun Kang asa ngimpen abdi mah ieu teh Kang sanggeusna ngawangkong heula sakeundeung reup nyilam jeung Kang Husna mareuremkeun panonna sarta tekung silila oge geus ngagalubra tibra tapi karek mah kira-kira setengah jam sararena nyilam jeung Kang Husna geus pating korejat deui ih akang mah ngimpi didatangan ku paraji anu akang mah ngimpi didatangan ku paraji anu mantuan lahiran si Aris teh anyi ieu mah karek mimitina cenah si Aris bakal jadi nomor hiji cenah di negara teh nyai cik Kang Husna hariwus ngabejakeun impianana eueuh geuning sami pisan impenan urang teh Kang abdi ge ngimpen anu kitu yen cenah jadi bupati mah awalna wungkul awal akhir budak urang teh bakal jadi pamimpin ieu negara Kang nyilam nepi ka pohara ngajengokna antuk nama nyilam jeung Kang Husna timbang silih tetep semu hulang-hulang siga anu keur mikir caritaan paraji anu cikene datang dina impianana tapi dina kayaan keur kitu na atuh uluh tamat pamiarsa rengse dugi ka dieu carios jalmi kajajaden rupina mung sakitu anu tiasa kasanggakeun mugia janten panglipur kalbu pang beberahmana atuh bilih aya nu kasabit nami kasebat tempat sareng kajantenan hapunten pisan anu sageung-ageungna ieu mah mung sakadar carita rekaan wungkul dipayuneun para wargi sadayana wilujeng kantun